benak deui. Waktu anu satacana urang ngebahas perkawis kumpul pada mulia kepujang. Tah ayeuna urang ngebahas perkawis sakola militer Pajajaran anu aya cenah di Bogor Mas jeung di Jampang Surade. Hiji deui di Sancang. Cekan kumaha? Nya akademi militer teh ti baheula ge aya ngan meureun sebutanna we anu beda. Zaman Pajajaran mah disebut teh di Nayapanti cenah. Panti tempat akhirnya di kecap Panti teh zaman Pajajaran geus aya. Ngan nama panti sosial. Panti asuhan, panti jompo, nah itu nama. Jadi di Nayapanti teh eta mah nu badagna lah anu terkenal lamun aya nama UI, Unpad, ITB. nah gitu. Nu tilu eta tapi da loba di mana-mana ge aya gitu. Nah anu badag tadi teh naon Sancang. Senang mah kita lamun cek hitungan jelema ayeuna mah di Sancang 7. Tapi palebah mana kayak nu apa? Tuh di Surade, Jampang. Lebahna di mana kayak nu apa? Tuh eta pang deketna ti urang ti Bandung mah Jong Mas. Iya. Sarua deh itu nu apa? Di mana itu teh? Da memang di Samunikeun. Jadi jelema biasa mah teu bisa langsung ke sekolah adat ke kampus teh teu bisa. Ukur siswana we. Kan siswana ge pilihan. Bisa anak menak itu anak pati, anak kerajaan. Bisa prajurit biasa tapi anu boga talenta tuh. Contohnya Pringgawasi eta anu jadi panglima perang Pajajaran zaman Prabu Dewata. Manehna mah da anak kopral atuh. Ya. Di Pajajaran oke. Jadi lain anaknya. Di anak petinggi ya. Ini lain anak petinggi kopral mah di Pajajaran oke. Dititah waktu bapaknya gugur tengah lawan Cirebon teh. Jadi udah teh si Pringgawasi Perluting teh yatim piatu tadi nama diasupkan ke sekolah kewanitaan nya sabangsa di tukang kapur kita masak Ninun dan budakna mumul gitu kawaka hayang latihan gelut teh gaweana teh tebingkeun ka Pagi Surawisesa salah panglatikeun budak eta maksud dua teh ka Pati Jayagiri. Oke. Eta pelatih istana. Ka Jayagiri teh budak teh dibawa kali itu ka Sancang. Jadi kan ka remaja antara lulus kan umur 17 tahun terus segala bisa jadi resep maca eta teh kitab Ratu Nimbala Sarewu teh dibaca ku manehna teh jadi ka apa nah, tapi Sancangna palebah mana mun manehna balik deui ka ditu teu bisa gitu jadi komo anu can fungsi kadinya Jadi siga aya paspornya ya siga mah gitu jeung di mana-mana hese sababaraha urang anu kajojo memang alumnus didinya anu berdio wae Raden Alif Prawakasari. Eta alumnus di Surade. Jadi sanajan harita itu kan abad 17 Pajajaran mah geus eueuh Ya. tapi aya kursus perang mah tetep aya Mungkin kiwari ge aya nya kan. Kan orang tak apal aya zaman kiwari. iya sih gitu
kan disuput kan kita ngadan alit arcana aya di situ tuh di Museum ABRI Taman Mini Indonesia Indah. Itu 11 patung para pejuang Nusantara zaman pra Indonesia Tanaya gitu. Nanti Nusa Belasnya salah saya aja mah Arca Permatasari. Nah makanya kudu diabadikeun. Sebab Permatasari teh anu nyiptakeun perang gerilya. Sedikeun ka di adaptasi itu para pejuang kemerdekaannya. Ya. Ratuning Balasaraya ini berarti. Oh iya, itu taktik-taktik di Ratuning Balasaraya perang gerilya teh. Sanajan sebenarnya jarang dipakai. Ku nu bogana mah jarang dipakai da licik mah. Ngan kusan jaya we begitu di anggota itu. Ya, sanjaya. Bisa bapak nyaman nu bogana bahasa make nu mangapet taktik teh. Teh kudu terhormat yang tidak terhormat pokona musuh elek. Sia kakak ada aing geus Batur areuk kuring geus siga dina filosofi main po keueuhan cenah gitu. Paneka teh gitu, turun gitu lain atuh di Balasaraya turun di lumayan po. Aya hiji deui kan. Dia ulah sieun kudu harap. Kumaha dan aing leuwih harap gitu. Tong sieun kudu harap. Da aing leuwih harap. Terus ulah katoong tapi mudu noong mah Ulah kata om ku batur, tapi kudu bisa noong batur. Nah jadi eta mah boh taktik militer, boh taktik politik. ya Itu kan eta pacorong. Tapi di Balasaraya teh bisa dipakai kepentingan politik, cuma strategi politik. ya kemawi aya bahasa kieu jaman kiwari urang mah cenah urang iluan politik gitu. Luhur urang itu iluan politik, cek kuring cek salah. Justru luhur urang Justru? politik, Politikus belum di zaman hari tahu. luhur urang mah jago politik, maka urang kudu dituluy. Sanajan tadina kemungkinan punya dasar-dasar tertentu kan. Iya. Ya, Taktiknya nya. taktik tempur gitu teh. Ulah bisa kata orang ku batur, tapi Kudu bisa noong. Eta kan Taktik ya artinya kelemahan urang mah kudu ditutup. Tapi sebaliknya kelemahan Betul. batur kudu kepanggih tuh urang. nah, terus batur areuk kuring anggeut. Nah, itu mah cuma kecepatan. Iya. Ketepatan Refleks iya. gitu. Kudu refleks. Batur para ere kurang Memang mampu. geus. Artinya bisa jang militer, bisa jang politik. Ya. Ya. Kita usum taktik eta teh dipakai jauh-jauh oke. Batur mah keur mikiran dieu, aya nama geuningan. Ayo sama koalisi ngebentuk. Dina Ratuning Balasaraya. Jadi batur mah can naon mana mah enggak sih serajan can takut ngeunah. Cacar sanimbian enggak ada sama. Itu dan itulah di di Bojong Mas kan fungsi jadi benar teh naon kepala sekolah di Universitas lain sebetulnya nah Dekan kan Surawisesa itu teh dirinya teh itu dulu lamun anu di itu ada haknya anu di Surade dia masuk kacana tapi sih jadi rektor rektor di situ di Surade oh cek gue mah bisa jauh-jauh di gawe tanya di Ciamis Gampang dipakai naon gitu
Pak kuda semprani jeung kuda poni. jadi hektar lawas tukang cana teh lamun di ieu mun teu salah mah Sulawesi Sampung sih jadi rektor di Sampang ya kan kada ditugaskeun ku bapana nya si Baduga mana gitu gamane geus kawasan tak ditemu memang Sulawesi sama pangjagona tuh Jeung harap jeung harap lamun mah kudu dia adu pibu mun ceuk bahasa Cina mah ceuk bahasa Sunda harita mah adu jontor si Baduga Maharaja loba mana jeung Sulawesi Sasa diadukeun ka hele si Baduga hele gitu da ieu mah nah nya Sulawesi Sasa haus ilmu kelut lah ilmu kelut kan di anak itu guru ini kan di mana-mana ayah itu Kalimantan sana Sulawesi Sasa karena kita udah membawakan Sulawesi Sasa berbeda ya kayak kaitannya aja dengan balasan itu karena kita Sri Baduga Maharaja hayang ngagantikeun oke, serah. Kami penasaran disambung.